Alah. Halo sahabat hijrah. Hijrah lebah mana sia teh? Ai maneh di mana? Aya naon ieu teh? Batu rapat eueuh sia teh? Alah sorry bos sampura euy. Nah di mana? Itu di pojok bos. Keur naon? Ah biasa we bos ngahaneutan bos. Ngahaneutan? Oh, si duru. Anjir tahun 2020 aya keneh bahasa si duru. Tegaul bos. Apaan tuh si duru? Si duru seteh meuleum sulu, diriung-riung. Ah, tegaul bos. Aya ceuk maneh ngahaneutan teh naon? Hah? Ngahaneutan teh naon? Atuh, drink dong. Drink. Minum bos. Ade. Sia teh mabok. Ya, ibro kade sia. Goreng patut kasebutna sia make jeung nyenyekek botol hareupeun umum jahat. Nyontoan teu hade ka batur sia. Na teu nyaho aing jeger desa Cinanjung. Gelo. Terus lamun aing lamun maneh jeger Cinanjung aing kudu bilang uwo gitu. Hah? Orai kawat macok nu gelo bos. Naon sowat gitu loh. Najan si bos jangkung gede moal ditarajian ku hamba bos. Cicing lah kumaha abdi hirup-hirup abdi uruskeun mah urusan pribadi tong uruskeun diri abdi bos. Lain masalah kitu sia teh. Naon? Yeuh dengekeun ku maneh. Aing ngaran-ngaran mabok ku nagara dilarang ku agama diharamkeun deur nyekek botol kitu. Doraka camplak. Diri sorangan jadi ruksak. Awak katelang syara ngaran lembur jadi goreng. Ngageringan awak sorangan. Dengekeun sadul. Susah denge-denge. Leheung keneh abdi bos. Leheung kumaha? Leheung keneh abdi mabok puguh cukang lantaran anak kulantaran minuman keras. Leheung aing mah ukur pribadi ruksak teh. Tapi aya anu leuwih tibatan aing bos. Naon anu mabok tanpa minuman? Nah ayanya aya naon mabok jabatan, mabok kapangkatan, mabok kadudukan. Teu saeutik ayeuna jelema anu mabok kapangkatan kadudukan rahayat jadi korban dengekeun ku sia bos. Anjir. Tong dikeprokan lah da lain japati aing malah. Eta teh ngadukung beleguk. Ah, teu butuh dukungan bos lamun saweran butuh bos aing. Oke di Bapak Haji Edi, di Bapak Hajat gampang ke di Bapak Dede Ukay, Ibu Yani. Gitu bos. Moal karas kalam sawer-sawer. Tong dikitu-kitu kege ngartieun Bapak Hajat oge. Nya. Gitu bos. Heeh salah kitu teh. Moal karasa ku obos ka peureuh aing bos. Ya dangukeun ku obosnya setiap aya haseup tangtu aya. Bener teh seuneu bos bae batur nyaho aya si obos cicing wae. Heuh seuneu nyaho oge. Seuneu lain udud. Aya cukang lantaranana bos kikieuan teh. Da urang mah kakara ayeuna nyekek botol bos. Baheula mah aing mah kieu salat lain ku dreum leuwih parah sia mah. Sakieu mah leuheung bos. Ari kitu kunaon? Nyeri hate bos. Nyeri hate? Oh, naha? Putus jeung kabogoh bos. Putus kabogoh nepi ka mabok. Heeh. Ah. Teu pira sia teh. Nah, anu nyawer mana? Alah, aduh, teu dikalungkeun. Aduh, nuhun di saya. Cacak mabok di saya. Cacak mabok di Bapak Hajat. Kening. Alah, jajak kalau hatur. Aduh, beres jis tuh ah. Bari mabok anu nyawer. Anjing teh nyaho ki mah mabok aing. Kabetaeun ja. Dengale aing jadi Miss Universe dulu teh. Loba gitu bos. Nuhun Bapak Hajat teh.
alah nu Bapak Dede nuhun Bapak Dede cingka gentosan anu langkung-langkung panjang yuswa ageng milikna nya sehat ridho Pak Dede tambihan deui atuh ridho sia mah dipentah hate minta jantung sia mah gitu bos marokana kumaha aduh aya rada haneut aya mos lah ngeunahnya ka di Kang Kalungan ku duit haneut bos mau duit asak eta pirage putus make jeung mabok piranya aduh eta muni enteng nyarios si Encep pira pajargeun da cenah lamun ngudag karena pira tong boroning putus cinta kamari di Jatinangor aya nini nepi ka kageleng ku treuk teu pira teu lurat leret bos pira tah bos rek kitu wae herop pira doden wae di botol lain masalah kitu sia mabok pikageuleun kakor kitu teh sabi Oji kasar deh, tong kasar anjing sia teh. Dangukeun ku si Obos, naon? Matak aing galau, 5 tahun bobogohan bos. Tuluy, ti poe Senin nepi ka poe Jumaah diantar gawe kakak hatek. Sabtu Minggu diapelan ka imahna bari mawa martabak jang pimitohaeun bos. Kalau mitoha 5 tahun lilana bos bayangkeun eueuh waktu nu teu kaliwat 5 tahun anjing jatna tong gogok sia teh oh sorry bos santai malum aing mabok bos sia teh mun diumbar teh gugagogok teh sia diumbar deui apan aing mah mabok bos wajar apan mabok bos heuh tuluy kumaha 5 tahun bobogohan nganter unggah poe waktu nu teu kaliwat minggu kamari nempo ulin ka imana ditempo di hareupeun imana aya janur kuning melengkung bos dikawin tatangga bos perih bejat hate aing watir sakieu mah leung bos kieu mah nah untung hati ini buatan Allah bos mun buatan Cina geus bajret bos nya bos heueuh nyaho aing oge lamun maneh galau kitu kulantar kitu cing jadi kauntungan cing jadi hikmah keur maneh naon hikmahna naon meureun mana kitu oge lain jodoh maneh mata kitu oge awewena teu bener mun dikawin matak pinyerieun sanajan maneh bogoh oge ai matak pinyerieun da moal genah kana rumah tanggana leheung ayeuna can katalian ku rumah tangga kumaha lamun misalkan maneh geus boga budak tuluy pabajikan maneh teh nyeleweng bager deui pan leuwih nyeri mending ditembongkeun teh ayeuna keneh sanajan peurih tapi eta peurih teh sing jadi ubar setiap ubar teh pahit ngan eta pahit teh bakal jadi amis ka hareupna eta ulah kitu sia teh nya be kalakah molor si anjing. Woi, aduh, atas bos dakwahna bos. Coba si eta. Mal didenge keur frustasi moal. Tong dakwah hareupeun abdi lah. Nah, tong boroning pangkat si Obos. Kitu Mamah Dedeh tra didenge ku aing. Mamah Dedeh dai anu terkenal, nah geula aing mah. Geuleuh kumaha teu konsekuen kana dakwahna. Nah, ngadenge aing dina dakwana mari kita Jumatan mari kita sholat Jumat aing manehna tara sholat Jumat bos apan awewe teu bisa abong nu mabok abong nu gelo sia geus pokona mah kumaha lah bos lah heeh aduh kalau neuneuh duit bos bisi sowek bos lang nitip lang teu dicokot deui lang cilaka awas dipaok dalang goblok sia doraka sia maing we nya